ibu jamaah anu geus kadaluarsa. Alhamdulillah. Pura ibu kadaluarsa support oge heuh kapan. Da urang mah hirup teh geuning Panyesa. Naon cenah ibu? Panyesa mung alhamdulillah ayeuna situring teh upami telepat mah kadua kalina silaturahmi ka dieu. Pangaosan ya. Alhamdulillah di area kene alhamdulillah. Di hirup kene alhamdulillah. Sing kulawaka ka mana-mana. Sadayana didoakeun ayeuna hadir mudah-mudahan sing panjang untuk. Geus nyalarap we eta ka dieu. Panjang umur tadi jeung si kuring mah ulah malaweung. Naon cenah? Malaweung. Ulah bari komo nyoha bari ngaji kudu jempling. Ulah bari nyoo HP komo bari diberat sare isi dirauku kelong wal istri macam hampak biasa aja kan dan bisa kalau mandi gitu kalau mau laut salawe mah 25 mobil sedan catna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan Tebesa ngejo. Icu saha eta teh? Incusan. Goblok boga icu teh. Dititah masak cai hayu dibumbuan. Terus dititah ieu sayur aseup hayu asupna 1 kilo. Naudzubillah ini unggal poe rieun bae sabab teka bagi LT aban poe teu bisa sare hayang nyarekan ibu RT. Kalau bapak majikan menjadi korban itu bukan bayar Ibu pahlawan di hadirin sadayana mimpi wajib mustari hingga maksa sampurna takdir teu bisa dibungkir kadar teu bisa disilar jodoh bangsa pati cilaka gerak musik malikna urang sadayana moal lesot tina kudrot sareng irodatna Gusti termasuk kumpul ngariungna urang sadayana dina ieu patempatan alhamdulillah dikersakeun dikawasakeun ku Gusti urang alhamdulillah sok sanaos aya melang jeung hayuan dina hate urang sadayana melang pabelit jeung hujan melang teu kabagi parasma aduh jauh geuning urang mata teu surut patekan